يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Lamun hayang nyaho cakangjeng Nabi ad-dunya zillun zolilun. Dunia adalah kalangkang anu ngiuhan urang. Anu lamun ngaributkeun dunia berarti urang ngaributkeun kalangkang. Loba jasa jelema anu ribut urusan kalangkang haju paeh jelemana kalangkang diributkeun tapi jadi siksa. Sakumaha maneh ngaributkeun kalangkang geus 3 kali maneh teh lulumpatan bae. Disiksa ku kalangkang sia. Oge nya bahkan. Deres pun himarna mah diributkeun. Sia ngaributkeun kalangkang, ieu datang ka ngos-ngosan wari. Sakali deui berangkat paeh sia. Ngaributkeun kalangkang. Dunia adalah kalangkang. Lamun maneh ngaributkeun dunia, ngaributkeun kalangkang. Loba jasa jelema-jelema anu geus ka alam barzah ribut ku urusan kalangkang. Di akhiratna tetep masih keneh bakal disiksa ku kalangkang. Demi kalangkang wani ngeridit. Ayo sia kajen kumaha. Kalangkang dikredit ku sia, nyiksa sia disiksa ku kalangkang sia kajen kumaha. Mobil dikredit, ayo sia. Kagincu-gincu dikredit ku sia. Kalangkang ieu sing hades ya. Masya Allah. Aya jelema teu salat, aya teh jelema teu salat lantaran gara-gara kalangkang, aya jelema salat tapi hatena pinuh ku kalangkang, aya jelema udag-udagan jeung kalangkang bae hudang hees mikiran kalangkang, keur hees mikiran kalangkang, kaimpi-impikeun kalangkang. Kunaon atuh teu mikiran himarna nu boga kalangkang. Neuk dipermasalahkeun mah himarna eta kok timbul kalangkang. Urang ge kunaon ieu teu daek mikiran Allah anu ngabogaan dunia, pikiran Allahna atuh. Lain masalah pikiran Allahna kenalkeun ka Allah anu nyieun kalangkang, ulah ngaributkeun kalangkang. Teu kaharti eta ku jelema kakarak bu, horeng mama luhur jasa masalah kalangkang bae ge. Ieu kami jadi nyesek hate. Ku kalangkang bae ge ieu kami masyaallah ribut ku kalangkang sia cek Syekh Bahaudin Anak Sabandi. Gas, ini bitik wari. Nu mantap para aulia Allah mah wadieun ninggalkeun dunya sebab kalangkang. Wali Allah mah wali Allah geus teu hayangeun saeutik-eutikacan kana dunya sebab kalangkang. Allah nyiptakeun para rasul, Allah nyiptakeun para nabi. Kita nyaritakeun kalangkang sing hade ulah katipu ku kalangkang sararia. Hanya wali-wali Allah lah anu karembesan ku perasaan para nabi-nabi Allah. Lamun jelema geus bisa menghindar tina dunia berarti cahaya nabi aya di dirina. Ketika urang terus-terusan ngejar dunia berarti aya cahaya Firaun rembes kanya. Tuh, lain hahaha. Tinggal orang datang ka imah ngarenung aing di jero hate resep tante kana dunia resep berarti Firaun aya. Kasorot ku Firaun set. Namun urang geus rada eueuh cinta kana dunia cahaya Kangjeng berarti aya ka urang nyorot. Geus tah teu kudu dicaritakeun tah masing-masing bae ka di imah berat ka Firaun apa berat ka Kangjeng. Tinggal gitu bae. Hanya waliullah lalu nyahoeun sanajan berhadapan tek nyaho ieu budak berat ka dunia ieu kajen hukum. Ieu budak berat ka dunia nyahoeun para wali Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha